ketika jalma daek maca Al-Qur'an tuluy eta maranehna teh boga harapan ka Allah, harapan apapun itu maka harapanana moal disia-siakeun ku Allah. Mereka tidak akan pernah rugi mun teh mah maca Al-Qur'an sayat, maka sayat eta Muhammad tak ngarugikeun kanu macana. Mun teh mah macana beak sasurat teh dibaca beunang sajam, maka waktu anu dipake eta Muhammad tak rugi bakal digantian ku Allah. Arti teh lamun hirupna beak ku maca Al-Qur'an lantaran sapoe sapeuting manehna namah dikeureuh digeder di mana baik di imah dibaca teu di imah datang ke masjid geus salat baca deui aya waktu nyalse daripada loba ngomong mubah tibah kupetah fitnah usah asad usah asut ka batur jeung sabangsana meuning keneh muka Quran muka HP muka aplikasi Quran dibaca Al-Qur'ana meunang sajud sapoe beak sabaraha waktu dikalikeun yarjuna tijarata lan tabur, maka apa yang mereka amalkan itu tidak akan pernah menjadi sebuah kerugian. Ayat hanut kana ayat itu ayat itu lamun anjeun beak dagang beak usaha beak waktu dipakai usaha ketika Allah bagian jang ibadah Allah bagian jang naon kewajiban Allah jang pasunatan nepi ka teu kabagean waktu jang maca Quran nu dianjeun ku anjeun dianggap eta mata nguntungkeun wayahna itulah tijarah lain hiji perniagaan anu moal mata rugi tapi hiji kalakuan hiji pagawean anu mata jadi karugian. Ek sadar teu sadar eta mah komplek. Ek percaya syukur, ek percaya baik terserah. Sabab geus boga jalan hirup masing-masing dibejakan atos dari beja atos silahkan kantun nampak kantun ngapalkeun kantun hirup pek siga kumaha gayana terserah. Cek Nabi mah kaifa syi'ta kumaha anjeun bae. Sokong jadi santri mah ya tijarah lan takur hiji perniagaan anu moal mata karugi datang karugian. Kanjeun